Iya non, iya teh, cing dia turun ngomong. Urang teh Kalian ieu, sia berdua. sekalian, nggak gandeng mengeteh. Kumaha tuh urang teh? Pejabat dong. Emangnya kenapa kalau jadi pejabat tong? Nah, kalau jadi anak pejabat bisa beli roti yang harganya 400.000. Haji ya kadir ya, cenah pajarkan Bu Haji teh boga ucing, danten teh aya jaluna. Nya malah kucing teh jaluna. Duh, ieu teh hirup teh kieu-kieu teuing nya urang teh salaki ngojek teu menang-menang duit nepi ka sareng sakit kok kan geus met-metan ieu teh. Terpaksa we urang teh ieu teh masak teh make kayu bakar, make sulup ieu teh ah. Apa tong? Minta uang 2.000 buat beli roti. Boro-boro tong, boro-boro jang meli roti, meli gas oge eueuh tah matek mama ieu teh lagi beresan kayu bakar tah. Jang masak teu boga gas. Makanya mamanya jadi pejabat dong. Emangnya kenapa kalau jadi pejabat tong? Nah, kalau jadi anak pejabat bisa beli roti yang harganya 400.000. Sabar tong, kan bapak Oto mah cuma tukang ojek, duitnya juga sedikit. Bapak tuh bohong, tapi banyak uangnya. Emang kamu tahu dari mana tong si bapak banyak uangnya? Tadi si bapaknya lakinya sesari. Emang kamu tahu tong? Tahu banyak uangnya bapak tuh. Oh, paingannya mun balik tara mawa duit teh dipahukikeun ke si Gatel Sari. Hop. Aya naon halangan wae? Ngahalangan geus di mana? Geus ngojek, malah geus ngojek. Ngojek. Mana duitna? Ngerti iseun ngojek ge malah teu meunang duit. Ieu teh. Maknya ngojek teu bebenangan, ka mana duitna? Dipake ganti oli malah pan motor teh kudu ganti oli. Kamari teh motor teh geus ganti oli, piraku atuh ganti oli deui mah. Ih, tak apaleun. Pan motor ayeuna mah ganti olina teh saminggu teh kudu 3 kali. Abi na ngabobohong teh, piraku atuh ganti oli 3 kali mah kawas minum obat. Cing mana dompetna? Yo, bisa dipercaya mah yo. Tempo dompetna yo. Tuh. Salah ka dieu ah. Loba ngabohong wae atuh piraku atuh dompet mani kosong kieu teh. Ayeuna mah buka kopeana tah. Ih, ya ampun. Tadi yuk, buka ah, mana nanti bohong wae. Tak iya naon iya. Iya naon. Iya teh, cing ka dieu, turun. Nah, saya ka dieu, turun. Tuturkan abi, tuturkan ieu. Rek naon? Iya teh ka dieu. Apa mah? Teh, ambilin lakban sama tali rapia, cepetan teh. Ya mah. Memang lakban sama rapianya. Nuhun teh. Rek mana ieu teh? Geus aya tuturkeun wae. Terus leungeunna tuh katukangkeun tah. Cicing. Ya, cicing. Baru tahu rasa maneh teh nya. Naik kana roda. Ih, rek naon ieu teh? Geus naik, turunkeun Iya, wae. belum. Naik geus. Sok. Ih. Iya Geus, teh. cicing. Ulah loba ngomong. Urang teh Kalian ieu, sia berdua. sekalian. Geus gandeng mengeteh. Jadi kumaha tuh urang teh? Makan wae lah sakumaha urang wae geus. Ih, embung ah. Geus Bisa. ngomong wae. Jadi kumaha teh eta? Geus cicing tah. Geus cicing. Manehna teh uang dagangkeun urang mah teu sudi boga salaki maneh teh sugan we kayu yo. Yo, cicing mana teh uang jual ieu teh boga salaki kaos kieu bager we kasih sari yo. Bu Haji, ieu ka dieu Bu Haji. Ayo naon cemala. Ini rame teuing ini. Bu Haji ya ka dieu ya. Cenah pajarkeun Bu Haji teh boga ucing, danten teu aya jaluna. Nya malah kucing teh jaluna. Ya, salaki urang ada dijual yo. Adieu, salaki mana teh uang teh 500.000. Selah Bu Haji lah ulah mahal-mahal ulah kudu 500.000, 200.000 wae.